Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya mancomania di mana wae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepangdang uday sarengaki di acara dongeng Sunda anu dipedar di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana haya dina ganjar kawilujengan tekirang sapapaosna sehat jasmani oge rohanina, jembar manahna gampil rizkina, sarta ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya, amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana, urang ngeureuyeun neraskeun hanca anu katunda dina jejer carios Iblis Basisir Kaler, lincak bagian anu kaopat. Ya dongeng rekan aki oge dipedar ku aki, mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya, ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan barokah. Pamirsa, urang keureueuh deui hancana, urang ngamparkeun deui sama kabuyutanana. Atuh parsamakna sor aya cikopina pamirsa ya, ngebul keneh sareng goreng ulen, oge aya sepan sampe. Mangga kaparayun sadayana prung Raksapati alias Iblis Basisir Kaler nyampek maju ke arah Ki Adiasa alias Gagak Lumayung. Dua leungeunna sababaraha kali dikebutkeun, hawa panas nyapu sumebar minuhan pakarangan paguron Gagak Bodas. Opat orang murid utama paguron Gagak Lumayung, paguron Gagak Bodas nyata muridna Gagak Lumayung langsung nyisi ngajauhan karena kalangan tarung, sabab sakedeung ge maranehna geus mani kesang sabab hawa karasa mani panas bayeungyang. Edan ilmu naon anu digunakeun si Iblis teh, cek murid nu paling kolot. Lamun opat murid utama nu aya di sisi kalangan bae ngarasa kasiksa ku hawa panas tina wawasena Raksapati, komo Ki Adiasa anu jadi sasaran utama panarajangna Iblis Basisir Kaler. Ki Adiasa geus mani kesang, bajuna geus jibrug juuhu kesang. Tapi sanajan kitu, manehna terus ngalawan, ngerahkeun tenaga jerona bari ngawangun jurus kebutan Jangjang Gagak. Dua leungeunna dibuka ka kenca jeung ka katuhut. Saterusna bari ngerahkeun tenaga jerona dikebut-kebutkeun kawas sapasang jangjang manuk. Wud 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 wush, galombang angin ngaguruh ngabuyarkeun galombang hawa panas anu tita tadi ngurung ka dirina. Plesat Gagak Lumayung ngablesat ka luhur. Di luhur awakna gancang nyirorot, bari metakeun gerakan gagak nyamar marmot. Sabasang cakarna ngababad bareng ke arah musuhna. Hiu wudu. Tapi netes-tes serangan Ki Adiasa ditakis kedua pigelang leungeunna Iblis Basisir Kaler. Ki Adiasa ngajeleng mundur bari muringis sabab kadua leungeunna teh karasa nyeri nyanyautan jeung panas kawas diadu jeung beusi nu anyar dibeuleum.
Barang diilikan pigelang naka tempo berem kulitna molotok, gancang kiadiasa nahan napasna serta ngalirkeun hawa murnina kana kadua leungeunna pikeun ngurangan kana rasa nyeri jeung linu dina leungeunna. Raksapati ngagajeng maju, pereupna nu padag teh dihembatkeun nu diarah dada nu jadi lawan. Angin tenggelan ngahiuk tarik bang baraan nebak ti heula ngandung hawa anu ngahaya panas. Jadi asa teu wani kiwari mah pikeun nakis. Sabab geus bisa kaijir lamun tenaga jero musuh teh aya 2 tingkat di saluhureun dirina. Manehna ngagajlang ka sisi sewaktu panarajang lawan liwat di sagigireunana. Suku kencana ngahembat ngarah kana beteungna iblis basisir kaler. Hiu jedak dayagdag iblis basisir kaler teh ngadayagdag ka tukang. Aya kana 3 lengkahna, tapi teka tempo manehna ngarasa nyeri. Padahal tajongan gagak lumayung bari ngerahkeun tenaga jero. Ngaran iblis basisir kaler memang lain omong kosong. Awakna kuat, seranganna oge bahaya. Aing kudu leuwih hati-hati kaya kieu mah. Gerentos kiadiasa. Kiadiasa nyebrut maju deui bari ngawangun jurus cakar gagakna. Cakar 2 leungeunna but-but ngarah kana beungeut jeung dada lawan. Raksapati ngageser awakna ka belah kenca. Satuluyna nyodokeun pereup katuhuna ngalakana hulu angeunna gagak lumayung. Gagak lumayung teu sempat nyingkah. Antukna manehna ngangkat suku katuhuna pikeun nakis serangan lawan. Hiuk des jereg-jeg rampeol meh bae. Gagak lumayung rubuh tapi manehna masih bisa ngimbangan kuda-kudana sangkan henteu tepi ka rubuh. Sanajan sukuna mah karasana nyeri kacidang. Raksa jagat Raksapati ayeuna mah teu mere omer lawana. Manehna maju 2 dampal leungeunna ngatius bareng ngarah kana dada kenca katuhuna gagak lumayung. Gagak lumayung kapaksa mapag panarjang lawan ku 2 dampal leungeunna, sabab sabelah sukuna masih karasa gejed pikeun digerakkeun. Hiuk wut-wut plak-plak. Gagak lumayung kadorong mundur 5 lengkah. Bari leungeunna kana beureum kawas tapak ka beuleum, sedengkeun Raksapati ukur mundur salengkah. Raksapati ngolebat maju ngudag menjadi musuh bari najongkeun suku katuhuna. Hiuk seuk. Gagak lumayung gancang nyabut padangan di soren dina cangkengna. Seret purinyai. Sinar biru ngagurilap pedang ngababat rek ngabuntungan sukuna Raksapati anu harita kena rajang. Raksapati kapaksa narik mulang sukuna tuluy ngagajang mundur. Gagak lumayung muterkeun pedang ka kenca jeung ka katuhu saterusna manehna maju. Congo pedangna nyorocos gancang rek nobros dadana iblis basisir kaler. Iblis basisir kaler teka tempo incah manehna ngecegak di tempatna. Bari ngarapatkeun 2 leungeunna dina dada. Manehna teh rek ngagunakeun jurus gegep iblis andalanana. Sewaktu congo pedang gagak lumayung rek antal pisan kana kulit dadana, 2 leungeunna ngadadak gerak ngabuka tuluy ngagencet kana awak pedang ku 2 dampal leungeunna. Hiuk trep. Gerakan pedang saharita kandeg. Gagak lumayung ngerahkeun tanagana sangkan pedang bisa terus maju pikeun nobros dada musuh. Tapi tetela gencetan 2 dampal leungeun Raksapati bener-bener pageuh kacida. Pedang teh teu gerak saeutik. Gagak lumayung akhirna nyoba ngagentakeun pedang ka tukang. Tapi sarua bae hasilna pedang teu uget saeutik.
Sewaktu Gagak lumayung rek nyoba narik deui pedangna, Raksapati langsung ngarubah gerakanana manehna narajang ka arah Gagak lumayung ku dua dorongan dampal leungeunna. Hiu plak plak. Aduh. Gagak lumayung ngagerung, awakna mecleng tuluy labuh nang karak bengkang. Tina bahamna nyebrot getih seger, kitu oge tina irungna. Baju di palebah dadana bolong, dina kulit dadana katempo, urut dampal dengan hidung gesang. Rupana tenggelan dampal letah seuneu milikna iblis basisir kaler geus ngancurkeun kana jeroan dadana Gagak lumayung. Ningali guruna rubuh, opat murid utama paguruan Gagak bodas teh gancang lelumpatan muru ke arah guruna. Guru, aduh, guru. Murid pangkolotna gancang nyekel sirah guruna disimpan dina pingpingna. Gancang, kiari hari ini jadi gancang. Cek murid pangkolotna, sabab pesan guruna, sangkan murid-muridna gancang ini. Teu bisa Kang, manehna kudu nebus kalakuanna ka guru. Gancang ini gancang. Kulapes sirahna kia dia sak kaburu ngulapes, nyawana teu katulungan. Jadi korban kaganasanana iblis basisir kaler. Bangsat jahanam syah. Iblis basisir kaler, rasakeun wawelas ti kuring. Hiat. Salah seorang murid mesat pedang nan tuluy ngagajleng narajang ka iblis basisir kaler. Tahun gadi ulah. Murid pangkolotna ngagero tapi geus telat. Adi sapagurona geus kaburu ngahembatkeun pedangna pikeun ngabeset beuteung budayutna iblis basisir kaler. Hiu pletrak. Pedang teh laina nyoehkeun beuteung tapi kalah kapotong jadi dua. Gep beungna si murid paguruan Gagak bodas teh dicekal ku leungeun katuh Raksapati. Karakak kadenge suara tulang beheung anu remuk kolosot bro, si murid teh tiwas nuturkeun guruna bari teu ngaluarkeun sora saeutik. Gancang, anjeun wani ini ti dieu gancang. Keun akang anu bakal ngahadangna jeung murid-murid anu sejen. Gancang, init. Cek murid nu pangkolotna nu ngaranna Sujata kadua urang adi sapagurona nitah init maranehna. Leuwih hade kami tiwas masing pati di dieu Kang daripada kudu lumpat ka sayam lisung. Alon salah saurang adi sapagurona ulah bodoh. Tuluy engke saha anu bakal males patikeun guru jeung dulur-dulur urang anu geus tiwas. Gancang ini kitu, gancang. Sentak Sujata deui. Nu duaan kapaksa ini tinggalkeun paguron ngaliwatan panto tukang. Maraneh rek mabur ka mana ha? Anjeun wan moal bisa kabur ti iblis basisir kaler. Cek Raksapati sawakna nempo nuduhan lumpat ninggalkeun pakuron. Tapi Sujata gancang ngagero ka sakabeh murid-murid paguron Gagak bodas anu harita masih ngepung di palataran pakuron. Dulur-dulur, gempur. Teu kudu diparentah dua kali. Puluhan murid paguron Gagak bodas teh langsung ngahurup ka iblis basisir kaler. Iblis basisir kaler katempo amak bari ngagerem manehna ngamuk dua leungeunna bukbek kaditu kadieu ngeprukan sirah murid-murid paguron Gagak bodas. Lima orang murid bareng narajang ngagunakeun pedangna sewang-sewangan. Iblis basisir kaler teh gancang muterkeun badana sebat nakar bari dua leungeunna centang. Hiuk war duk tak duk. Ayo obat. Lima murid paguron Gagak bodas racleng dibabad ku puteran leungeunna iblis basisir kaler. Nu tilu rengkah sirahna, nu dua dadana katanceban ku potongan pedangna sorangan. Nu sejena
temundur nempok itu teh, tapi kabeh kalah maju nyereg ngepung wakul buaya mangap iblis basisir kaler. Tekadna dina hate maranehna leuwih hade pejah dada sangkan dua duluna bisa ngaloloskeun diri tina udagana Raksapati. Raksapati ngamuk nguak ngawik dina waktu anu teu lila ge mayit-mayit murid paguron Gagak Bodas geus patulayah patumbang tindih. Taneuh palataran paguron Gagak Bodas geus rubah warna jadi boleger beureum kasimbehan ku getih anu terus ngocor tina tatu-tatuna para murid paguron Gagak Bodas. Salawe jalma patulayah teu puguh rupa. Sabagian gede geus jadi mayit ukur sababaraha urang anu masih kadenge humaregung ngadago ajalna. Sujata masih ngajeganang tungah hadang Raksapati. Sujata harita ngerahkeun sakabeh sesat tenaga jerona blesat awakna ngablesat tarik maju ka hareup pedangna nyorocos rek nobros beteungna iblis basisir kaler. Bertrak pedang potong jadi dua sawaktu ngahancap pisan kana beteung Raksapati. Sujata lohok bengong manehna teu kaburu ngejat sawaktu leungeunna iblis basisir kaler teh ngepruk kana sirahna. Hiuk prak. Sujata langsung ngajung ke rubuh bari baloboran ku getih manehna tiwas dina kaayaan sirahna rengkah. Sanggeus sakabeh anu ngahurupna tiwas iblis basisir kaler teh gancang ngolebat lumpat ngudag kadua urang murid utama anu bieu kabur ngaloloskeun diri ngaliwatan panto tukang. Kocapkeun dua orang murid paguron Gagak Bodas anu harita lumpat tarik ninggalkeun pagurona. Geus lumayan jauh maranehna teh ti pagurona. Duanana ngeureunkeun lumpatna di sisi hiji leuweung. Napas tangah hegak renghap ranjuk bajuna juuh ku Kesang. Aduh, urang teh rek terus ka mana ieu teh kamari? Cek jajaka anu kumisna ipis nanya ka baturna. Kuring mah bingung ieu teh Dastam. Anu jelas mah urang teh kudu nyiaran guru. Guru nu anyar anu leuwih sakti sangkan bisa malespati. Kasih iblis kurang ajar eta. Maleskeun ka nyari guru jeung dulu-dulu urang. Nya, tapi kuring ge ngadenge lamun manehna teh cenah nyiaran Jawara Gunung Salak tadi teh. Kumaha lamun urang minta tulung we atawa bantuana di Jawara Gunung Salak. Heupikeun yang hareupan iblis basisir kaler. Sangkan teu lila ari urang anu kudu malespati mah moden urang teh kudu guguruna ge sabaraha taun deui. Cantang tu deui urang teh mampu. Sigana Jawara Gunung Salak mah leuwih luhur ilmuna tibatan si eta iblis. Nya buktina we cenah ceuk manehna pangakuanna tadi. Tilu urang muridna ge tiwas ku Jawara Gunung Salak. Tah, kuring satuju tah. Dastam. Bari neangan guru anyar anu sakti urang sakalian neangan Jawara Gunung Salaknya. Kamri jeung Dastam ngalengkah deui rek nuluykeun lalampahanna, tapi ngadadak hiji bayangan ngolebat megatan jajalaneun maranehna kolebat celeg. Aranjeun moal bisa mabur ti leungeun maut iblis basisir kaler. Cek eta jalma anu ngahadang anu tayalian nyaeta Raksapati anu geus hasil bisa nyusul dua murid paguron Gagak Bodas. Kamri jeung Dastam silih pelong. Saduana unggeg tuluy seret-seret, duanana ngalugas pedangna. Kamri jeung Dastam ngagajleng maju bebarengan narajang ka Raksapati. Hiuk-hiuk, tak-tak, bletok-bletok. Dua pedang anu ngahancak kana beuteung jeung dada Raksapati teh ngabletok potong. Dua leungeunna iblis basisir kaler ngolebat gancang hiuk, prak-prak. Daligdeug, 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 salontot, blug. Dua orang murid panungtung ti sesa murid paguron Gagak Bodas anu masih hirup nya akhirna mah rubuh ngalepaskeun nyawana bari sirahna remuk.
Sakabeh murid paguron gagak bodas tumpur ludes taya nu nyesa. Tiwas kabeh ge bareng jeung guruna dilantarankeun ku katelengasan si iblis basisir kaler. Sanggeus mastikeun lamun kamari jeung dastam tiwas, iblis basisir kaler teh ngagagak seuri satuluyna ngolebat ninggalkeun eta patempatan. Dina kayan kitu kentreng aya lalaki tengah tuh norojo ti jalan satapak nu aya di sisi leuweung. Eta lalaki teh kuntang kentreng bari ngadagangkeun daganganana. Kupatahuna ye raos gurih nikmat ye. Waduh geuning ting jaroprak kitu ye mah aing nyairaha atunya aya nu rek jajan kupat aing ye teh. Pohara pamirsa. Kuno rojolan tukang kupat tahu atuh akina rek jajan heula pamirsa nya deh resep kupat tahu wari tahuna nembe digoreng ngebul keneh ning raos ya. Kuno rojolan tukang kupat tahu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna lalakon iblis basisir kaler bagian anu ka-4. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Cak urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang tunda di hanjuang siang geus sanalaeun urang samper di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa sadayana anu satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Akina panginten namit pungkur heula nya hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.